Bakal hujan deui ieu mah yeuh. Oh, ini nyobinya. Wis Nya, codom kieu euy. sok keueung bibi mah. Heeh, kudu. Banjir nyobinya. Lah, banjir mah da tara di dieu mah. Ting longsor itu astana kabayang teu mun longsor. Tuh di jero kubur eta ek musik ka mana? Embung sieun kudu kayak mah bibi mah. Moal. Dina jero kubur mah nya enggeus we berngagalau ler. Kana ge kudu hirup. Moal make jeung ngararungsi ngabring. Moal di. Sekejepret deui sirahna aing bibi ieu. Ah, geus ngajaran ka setrum can. Acan kumaha gitu, Bi? Bibi mah asa hayang ka setrum. Astagfirullahaladzim. Amit bibi. Meureun ka setrum kumaha ai bibi? Ai bibi motivasina naon hayang ka setrum sagala ha? Wah nyung meni rugi merang listrik unggal bulan. Teu ngasan ka setrum-setrum acan mah abong. Anjing. Nya ada setrum teh hakaneun, Bi. Meureun bibi ka setrum mah meureun jengker atuh. Lah bae nu penting mah hayang ka setrum pokona mah lah titik. Oh deui. Geus keueuh ieu bibi aing. Ampun teuing karihakan tiang listrik tuh hayang ka setrum-setrum teuing mah. Kebayang meureun ieu bibi aing. Geus geuneuk ieu warnana ge kamah ka setrum. Meureun teh hejo bagedawad meureun mah. Parah ini. Nah diambil nyung sirikeun kitu ah. Henteu tutumbenan eta bibi berjiblab kieu anjir gaya teh di mana? Ih tos pangawasan atuh a Aduh. masjid. Pengawasan. Hijrah meureun bibi teh nya. Nya. Biasana ge nyumput pan aya nu pengawasan bibi mah. Lada keur hayang a. Kerayang. Terus geuningan batur mah itu can baralik. Pak Ustad oge eta masih keneh ngabamlam ceramah geuningan. Nah, bibi geus balik atuh. Lah bibi puyeng mikiran Pak Ustad mentak balik ti heula. Ya, cek aing oge. Da eueuh nu istiqomah anjing bibi aing. Naon nu dipuyengkeun ti Pak Ustad di naon? Kieu cek Pak Ustad teh a. Kan ayeuna mau teh mawa amal solehnya. Benar. Ari mau soleh mawa teh mawa amal saha eta a, jadi bingung. Anjing cek aing. Mawa amal kirusdi bi mang soleh mamawat nabi. Begitu atuh bi konsep nabi mata ge tong geura balik atuh. Pancan anggeus lamun bingung nanyakeun ka Pak Ustad ka itu. Ieu tanya. Tah baheulana ceuk emak si bibi mah baheulana di pasantrenkeunna kabur. Tah ieu hasilna kieu bi. Gandeng. Ini bejaan kieu tah bibi aing mah gandeng cenah. Jeprot anjir. A. Asa tanam pembaturan a anu liang irungna 3 nih. Liang irung 3? Heeh. Di mana bi liang irung 3? Eta teh jelema atawa naon eta? Jalma. Di mana ge liang irung mah 2 bi. 2 liang irung mah. Nah make jeung dihitung 3 atuh. Kan ditindik hiji deui jadi rawing, jadi we 3. Oh si Odak. Nya Anu eta. ditindik irungna. Heeh. Dihitung anjir, mun dihitung liang irung ditindik. 2 we anger gawe bi ayeuna mah gawe jauh da. Kamari teh ngababaran teh. Manehnana teh keur di Balikpapan lamun teu salah mah. Balikpapan. Mun jauh siga kitu geuning a. Heeh, kudu meureun neangan pangalaman we meureun bi manehnana. Curiga bibi mah eta keur sakola baheula cita-citana yang jadi rinyuh meureun. Anjing. Bi ngaran tempat. Ngaran tempat lain di Balikpapan. Nya, lain di hanapeun papan gawena lain. Ngaran tempat kota Balikpapan bi. Ampun teuing ieu bibi aing mikir rempag deui wae anjir. Amit Gusti. Parah anjir. Bibi mah kesel a ka Eti. Eti mana? Eti uji. Kumaha di Waeti? Bibi boga masalah jeung Waeti. Ya. Jeung lanceuk pan eta teh bibi teh. Nya boga masalah mah obrolkeun we ngewa jeung lanceuk ulah kitu bi.
sepeda lancek karena tos panen pare diamparkeun buruan kabeh nekat nebu ku tatangga meureunnan ngeurama bibi. Please bi kabeh nana oge nu geus panen mah pasti parena diamparkeun di buruan pan dipoe eta teh lain rek pamer meureunnan wae ti oge lain geus gagi celek deui wae aing ieu bibi aing ampun teuing Padahal mah kari di imah wae moena di tengah imahnya nya. boa ebah ngaran lagi moe pare atuh bi parah anjir bibi aing ieu beki parah ieu mah astagfirullahaladzim. Jongjong seboga panto. Panto yang di mana di Jay? Jang di mana-mana mang, imang haja jai meuli. Meuli. Jang naon atuh anjir? Aja sok balik puting cara dibere panto ku mama. Pan jongjong boga sorangan mah ieu mang. Balik jam sababaraha ge. Anjing. Serempak budak ieu anjir leutik keneh. Lain orang mah curiga guys ya. Si ieu mah keur leutikna ti geledug anjing. Tikelai apa teh tikelai. Tapi nu tikelai lain beheung sirah si ieu. Anjak ieu. Terus beren ulin bakalan memanggul panto si ieu. Parah anjir. Lain bi si Enok ngobrol sama bibi Ngobrol naon eta nu rek dijorokeun teh urang Oh heueuh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. karek ini ka Saudi kumaha budak teh ka mana Nok Indit Nok mah ka Saudi heula jeung init sagala dieu kala tong janji init sagala setelan ieu jeung kaki ieu tinggal senal papalingpang caritana rek ka Saudi jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok yeuh di Saudi mah padang pasir eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu jang naon ieu jang naon Ih jang nguseup onta di Saudi. ini nguseup onta cenah make naon eupana nguseup onta bibi Make cacag kope ge bisa boa ebah nguseup onta cenah make cacag kopeah eupana parah anjir ya Nok geus buleud are ka Saudi Buleud ya cek amah mending pikir deui Lah kok ngebating di pikiran. Kari indit Nok kan itu ka Saudi jung. ini sarwana bibi kumadi Lagian buka lancet tuh kebelet cedok pisan. Atuh si Nok mesin randa ge piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh meureung ngingli eta kacangna. anjing naon itu bi naon Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. anjir beki sasab ieu ya Allah nu nyinglit Allah bi Allah nu nyinglit jeung teu kudu bingung neangan bapana maksud Nok dikawinkeun jeung batur salembur ameh deukeut seserahan lain batur salembur dikawinkeun kabeh jeung Nok Allah nu nyinglit Allah bi Allah sirah bibi cek orang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah ampun teuing stres anjir aing mah lila-lila mah